Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nisha Juliet, kelas 10 KB. Saya ingin menyampaikan Biantara Sunda yang berjudul Bahaya Narkoba bagi Remaja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaanu dipika hormat Bapak Ibu guru serta rerencangan sakelas anu dipika cinta. Kahiji, hayu urang panjatkeun puji sinaring syukur kahadirat Allah Subhanahu wa taala anu parantos maparin rahmat jeung kasih sayangna. Nepi ka urang sadaya tiasa patepang dina kaayaan sehat walafiat. Dina kasempatan ieu abdi bade ngadugikeun Biantara Pondok ngeunaan bahaya narkoba pikeun generasi muda. Rerencangan sakabehna, sagala kaharep jeung cita-cita nu urang gadang-gadang bisa wae sirna lamun urang kalibet ku narkoba. Narkoba teh racun anu henteu ngan ukur ngaruksak awak tapi oge ngaruksak pikiran, masa depan jeung hubungan jeung kaluarga. Lamun geus kubawa ku narkoba, urang bisa kaleungitan motivasi pikeun diajar jadi gampang kagoda ngalakukeun kejahatan serta leungit arah hidup. Ku sabab eta penting pisan pikeun urang milih babaturan nu alus sarta ulah gampang kabawa ku bujukan pikeun nyobaan hal-hal nu matak cilaka. Sadayana, hayu urang jaga diri sorangan jeung saling ngingatan supaya ulah aya kabawa kana bahaya narkoba. Urang teh generasi hareup bangsa jeung masa depan urang aya dina leungeun urang sorangan. Mugia ieu Biantara tiasa janten pangaling-aling pikeun urang sadaya. Hatur nuhun kana sagala perhatianana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.